cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat ka dia aya bapak lagi jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai di Tarasub Golga setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti tangredet kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyerim penduit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo wainuk digara roda supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh nyaho duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok Masya Allah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararcet nge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleuk ku aing ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing komo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial da setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur kemana baiknya sia waduh teh setan sial jasanya setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon pusatna di Tangkal Beringin waduh setan ngancam setan cek Gusti Allah ya bani Adam anak Adam nu aya di Cikupa di Bojong Balaraja Cipondo Ciputa Ciledug kos kabeh santero Serang Pandeglang kabeh anak Adam awas layak tinana kumus setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha geus supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig hideung aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ilmu nomor kahiji sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahum liuriyahum sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ke bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima
kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan ngapaneulekeun ka urang ngagoda ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk ka pangnyana nyana maneuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan aya setan maneuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu aya nya neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh nya nama neuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia sia teh ucing ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadeukeutan aja pendi wah inget ditiupan matana supaya nundutan setan dokon gitu sia jata setan nyana neuleukeun bae ke belah kulon ke belah wetan ke belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureuh cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ka anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fatabtar ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun ke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya le ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana ge ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu ka Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahelai-helai acan atuh pangeunaan setan mainnahu yarakum wa qabilu nya maka urang ngagodana neuleukeun deuk dihareup deuk ditukang deuk digigir deuk diluhur deuk dihandap deuk kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jonggol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia kuai gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu
kunaon eta setan teu kadele lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadele seuneu aya nu haseupna doang kadele seuneu mah teu kadele aya nu seuneuna kadele beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleuh ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi maca bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh ge bakal asal macana di tempat sepi atuh aja setan banyak nggak rame atuh siapa maca di kuburan sorangan we coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus teuleut heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikeun ka aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang mah batur we heula di dia kerjaan gula letik kena yayasan teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusya penta ayat ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeunna bae lah ulah kudu kabel gedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nya kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageun kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeuna aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia kaditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca Quran teh mulai aya mimiti tariris awal Quran tiris amat ya awak henteu kebal aya tertrek naon woi sama incuna masalah kalau datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan baranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kalaluar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleuk jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kodono boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nanti teh kuna naon ada risi nih maca Quran ti penting cek Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sih ada Masya Allah orang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan diberi penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Quranul Karim atau melalui hizib-hizib
atau melalui wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh kahiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu kana disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang mah di dieu kana ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin aja teu boga kuncina tuh terus beda alam jin terus mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin masyaallah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah diberes sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ayeuna mah hejo aduh Gusti Allah tak urang menceritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini benda kerap nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wawuh jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerap jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang nyaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno masyaallah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge hiji jeung jin ieu kiai lain lalagan di Karawang aya nungges ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten wah cuma lain lalagaan teh mentak urang Banten mah kos jin kasurupan Banten belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene dicaritakeun urang Bogor urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya wah mutiara emas perak dan lain sebagainya asal daek bae pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan dia aya nu ngarewas naon wiridanna cenah ieu sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres bang budak ieu mah ieu setan ke urang nyaritakeun setan jin di negara nang ke dihareup bakal mantak asa ulah ngabesam inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lamu bimaradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton-syaiton teh sebagai kanca-kanca sebagai babaturan sebagai kroni-kronina kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman Katolik teu iman ka Allah Protestan kafir pokona mah Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronina syaiton kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan ngan di urang deui nya ngahijina jeung para setan-setan jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah aya nu teu iman ka Gusti Allah kahijina jeung setan sabenerna mah hate teh merontak
ngan kulantaran di luhurna loloba ngaijina jeung setan sedengkeun jadi kroni urang mah teu daya teu upaya kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka Al-Qur'anul Karim asal aya kafir eta kroni setan Yahudi kroni setan Nasrani kroni setan kajen ngomong lemah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae gitu bae walan tardoangkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan ke geura dihareup ke sababaraha ayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna buah luar biasa kaki haji mungkin nyana cicing di sorban wah kabupati meureun dikenongna macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray tiba heulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan baca lu umat teh bisa kos kitu mah itu kiai kaisina mentak ulah sapencet-pencet tah setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos kitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tadang sia dek ieulah Quran gajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina auliya lil ladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus kajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balad babaturan sobat nyobat da lil ladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asa jelema teu iman ka Allah ya kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngabarbae dina bobogaanna et ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki ora ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan ku ari khufiyat rijal dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadi Siti Hawa diturunkeun di Jeddah Orai diturunkeun di Sajistan iblis diturunkeun di Ubullah pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komo nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di negaranya nah sial iblis diturunkeun di negara urang cak urang Ubullah
itu kene Sajistan. Wah, cara urang negara orai. Mantap. Kurang ulah ngadenge seremna baheula serem. Namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis, dilarang sholat, dilarang puasa, teu beunang sarolat, teu meunang aya nu magahan ngaji, aman mah aman, kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam. Ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an, teu beunang salat, teu beunang. Akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat, sebab asal salat tembak di dinya teh. Asal salat tembak, asal salat tembak. Akhirna salat di imah. Salat di imah tetep bae. Asal keselidik tembak. Otomatis kan nu salat eueuh, nu ngaji eueuh. Agama mah Islam. Maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam, cuman masjid eueuh, nu salat eueuh. Negara Imam Bukhari di ditu, negara Bahauddin An-Naqsabandi, negara Alauddin An-Naqsabandi, urang mun macaan sejarahna kutubul aulia aya di ditu. Tapi peribadatan terbatas, kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah Presiden nu ayeuna rada loyog kana agama. Jadi kos kitu tah kaya. Entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh. Ai prak urang ieu neureus sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeun di ditu. Orai. Muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan. Nuka urang mah incuna nu di ditu pusatna. Masya Allah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah. Setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jiddah. Didinya terus bae Kangjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa na ti Jiddah teh terus berangkat mengarah ka Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah. Waduh, luar biasa bungana Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua nu pasini kontrakan nu pasini tanah lantaran nganduaan tamahnya di dunia teh. Masya Allah, ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Muzdalifah. Di Muzdalifah didinya cicing. Di Muzdalifah terus berangkat ka Mina. Didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan. Itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel. Cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah, ya Rabbi, satara aja Gusti.
cek Siti Hawa jatuh nyengiri mangan senyum doang eta kadel ku aing ge kapeng-kapeng senyum kapeng-kapeng baeud ieu nu teu kuat namun baeud munajatlah Gusti eta Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti Utatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha mun kudu dipake naon kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae lantaran isuk pageto meureunnanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan nu mantak hei Adam kaulah panggilan anu nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi pan geus dicaritakeun ku kaula nu agung waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi ulah kaget Adam ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyieun dosa ulah kaget sebab eta mangan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini ja'iluka fil ardi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula hei Adam jang anak cucu anjeun deui lain sakadar jang anjeun duaan kebutuhan tentang agama tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun Gusti ngan atuh abdi pan ieu kapanasan geura dada-dada buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun oh di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam hayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy atuh happy sote lamun tiris panas ge mah atuh cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab Masya Allah Masya Allah. Nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian. Ya bani Adam
alam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wallahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam mah tu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut. Teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya bani Adam, anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas. Yakin. Kaulah lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasa kenana qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun. Mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bi mana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap. Wah ambalah ya wadimor geus turunkeun atlas gajah depak. Wah ambalah ya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap janteu dina turun ge beureun urang pararae. Mantak anzalna bimakna khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih? Panai anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jararadi sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang ka tangkal anu gede bakal jararadi tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna randu eta ge bisa ku urang di alan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareas kana hulu kapuk kapas. Waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunna tenunan jadilah wadimor. Waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari. Yo can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz
sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu cai nomor kaopat seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh napas geus hukak hingkap geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jero pernapasan teh spenek obatna ngaroko eta maksudna moal kebal deui Masya Allah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh gitu kene mun eueuh cai yes sebab kebutuhan awak urang cai awak urang teu diinuman atuh gitulah lumantak wae anak cucu Adam kodan salanya takaula geus gadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libasayuari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam nomor kahiji libasayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur nomor kaduana libasan warisha hatina warisata ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minazia dipake ngaginding model wol dan lain sebagainya eta teh sarua bae tina cai hujan kene cai hujan turun ke taneuh kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai di dalahar embe sapi munding onta jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian buluna bisa dijadikeun pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikeun ke uol kitu keneh kulitna dibawa ti Tangerang ti Bogor ti Cianjur ti Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah diipis-ipis tina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksi lah di Garut diproduksi lah di Bandung dibawa deui kuari dijualan dipicung jadi jaket produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupang mah kecuali pasar Kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis eta make buatan Garut sebenarnya calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipake deui ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipake deui ku Al Jero kulit buatan Bandung itu sebenarnya seserian heran aing mah
bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia diberenya na Justina kulit. Masya Allah, Indonesia teh istimewa tuh. Urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina? Hah? Hijina sabaraha hiji salembar gede? Bisa henteu mangsa 100.000? Henteu. Henteu 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit. Ih, kumaha sih? Bila perlu 500.000 lah. Bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 di sabaraha ada memang hitungan bae heulangan 50 juta sasapi. Masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta gitu jadi jaket mah. Kualimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi ras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kurupuk. Jak kulit paneta ge nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap ngubal gabel mun lalaki ulah kadeule senyum jeung bendu baud ulah kadeule itu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua libasa warisa di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sregep. Nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah rapi dinding warisa asalna waris mah bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mai tajammalu bihi minasy majaz deui bae walibasut taqwa zalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah di antara nu 2 walibasut taqwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum pakaian nu pake nutupan aurat ieu pakaian anu khair bagus. Cek sawareh malibasut taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasut taqwa etalah dalika khair. Nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelas
tegaskeun libasut taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut ti luhur kahandap panen necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dieu na make kenong wode luar biasa wah sapatuna ge herang bisa pake ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunangnya nama aya kokotor tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina wall England udah ngaput nage geus teh sembarangan kudu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu beunang sambarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah iya kadang jelema make pakaian bagus amalna goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang kata jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaian lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawaden zahiran wa batina masya Allah jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah kadeleuna disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor ceting sok aya awale kuru jasa awake tinggal tulang make pakaianna merecet jasa aduh calanana anu nyitak teh itu kene bajuna masya Allah nya jangkungnya kuru make pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae ku nyana eta karana teu necis jadi berarti kudu rada digambringan saeutik geus kadel rapi nu neuleuna salakina jadi indah deui jelema eulin tuh masya Allah susuna geus segede ember gede jasa bujurna pohar jadi giblek waduh make pakaianna gua gedean atuh ieu mah sarua jeung barongsai ya Allah teu saraga jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi kan moal ka mana salakina aya keur di imah mah kenah lah cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge jas sia rapih bae geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeleuna aing mah ngeunah neuleuh sia tuh aju salaki nage kan rapi becek pamajikanana aduh asana pangkasepna kakak di dunia
kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeulena. Ya pun si der gitu kan nyambung suami istri Masya Allah. Nah, dititah orang gitu teh. Pakailah sarwajeng pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji, libasut taqwa zalika khair. Kitu keneh libasut taqwa, paranti perang zalika khair, eta lah nu hebat. Atawa ieu libasut taqwa, libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat, libasut taqwa zalika khair, ditambah ku amal-amal saleh, ieu mah bagian batin, kalakuan nu bagus, zalika khair, ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian. Jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kulna gitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek, aya tu tina titoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam. Eta zaman-zaman baheula. Oh, datang ka kuari nu alanyar macem-macem. Eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak matek jeung istem. Pangheulana di urang aya istem di Tangerang. Pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem. Hebat amat orang tukang sapuna. Kos kuari besok babe jauh alhamdulillah Kiai. Saya kerja di mana di bandara, asa pilot bae penurangnya. Ngadenge di bandara teh asa pilot bae, Masya Allah, renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Nah ieu kabeh zalika min ayatil, dalil kekuasaan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai, kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe onta pararae, urang bisa sataranjang deui. Nek kumaha teh jahara rese. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa. Oi, kapas di Kalimantan jararadi. Nu dipelak, nu teu dipelak, idinya langsung dikemas, dibawa ke Bandung, dibawa ke Tangerang, Jaya pabrik tekstil di urang teh, dibawa ke Surabaya. Kadang nu meuli nama orang Sumatera, dijual di Tangerang, dijual deui ku ari kawan nu produksi. Tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan, jadi jutawan, miliuder, Masya Allah. Bersyukurlah ka Gusti Allah, ieulah tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Timimiti anu melakapasna, kemudian anu manenna, kemudian nu ngemasna karyawan, dibawa ka Tangerang, kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton, apa sabaraha kontainer dibawalah ku ari ka pabrik-pabrik tekstil. Timimiti patani, kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dia, diasupkeun dak urang mah kuari tarima make, alhamdulillahirabbil
alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Na iyalah zalika min ayatin. Nah, maksudna kembalikan ke Allah, ieu teh tanda kebesaran Allah, tanda kemahakuasaan Allah. La'allahum yazakkarun, manawa para kupar diharapkeun seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katutesina. Iman atuh ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraho saha nu melaka pasdak saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ilah zalika khair libasut taqwa. Tapi batur coba dulu sagedengen urang be make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah, nyana agamana Konghucu, nyana Buddha, nyana Hindu, nyana Protestan, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah. Awas ieu teh tanda kebesaran Allah. La'allahum yazak. Ingat sekali Allah. Dia iltifat cek ahli ma'ani ma'ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab, tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun. Bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas. Jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho. Ayeuna teu ngaji mah tuh wadako ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres. Nu mondok ke kaca letot bae. Oh mun teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan. Eta bahasa model hitop, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Deuk kumaha ngahartikeunana, degungkeun habak jelema kos kitu. Mondok heula sia. Ngartikeun Quran mah. Eta bahasa kitu. Aju naon maksudna? Wal iltifat wa yuduna. Ieu iltifat teh kos kumaha? Nah, engke naon rahasia-rahasiana? Iya tak kahara resep. Aya majaz aya majaz mursal, aya majaz isyarah. Kemudian dirinya aya alaqah, aya korena. Deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan. Kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya. Masyaallah. Aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke, aya bahasa iltifat. Eta kumaha kos karitu mun teu mondok. Aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan. Tamat di orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya mah. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauh